Bismillahirrahmanirrahim. Mulayan urang dek berangkat menuju wusul ilallah, dek jadi wali. Kuarima babari jasa ngawalikeun jelema teh asal bisa hiber wali, padahal manuk ge bisa hiber jalain wali. Asal teu dahar bae ngadahar roti wali, ja Belanda ge ngadahar roti kafir. Asal teu dahar-dahar bae ngadahar kentang wali, jadi Korea mah di Jepang ngadaharna kentang, di Irak, di Iran. Wali mah lain kos kitu atuh. Kudu puguh heula perjalananana, teu babari jadi wali. Nu endek dijadikeun gunung ku Gusti Allah. Situasi jeung kondisi kumaha bae wali mah tenang bae, nu kasipatan kula khaufun alaihim walahum yahzanun. Saat mana bae hirupna tetap tenang bae wali mah nya nama bertahan mempertahankeun Al-Qur'anul Karim. Ialah waliullah atuh melalui pengujian-pengujian. Moal aya jelema jadi dokter Andes, jadi sarjana tanpa nyieun skripsi heula. Moal aya jelema boga ijazah SD lamun teu ujian heula. Moal aya jelema boga SK lamun teu diuji heula. Kitu keneh jadi wali kudu aya pengujian-pengujian heula melalui pengujian nafsu. Ngomong mah babari, nu jelas mah jadi wali mah kudu sepi tina opat, hiji nafsu, hiji makhluk, dua dunia, tilu nafsu, opat setan, sakitu bae tama. Adapun carana tergantung kumaha guruna. Berbagai-bagai torikoh nyieun metode. Qadiriyah jeung Naqsabandiyah lain deui, Qadiriyah wan Naqsabandiyah jeung nu sejen lain deui, Rifaiyah lain deui, Syadziliyah lain deui, Tijaniyah lain deui, Utsmaniyah lain deui, Satoriyah lain deui. Berbagai torikoh ujung-ujung nama endek ngalengitkeun opat. Inti nama endek ngalengitkeun ulah cinta dunia, ulah cinta makhluk, ulah nafsu, ulah setan, sakitu. Mendak guruna kudu nu geus lempeng guru thariqah mah. Ulah ngaguru thariqah guruna masih keneh bobolokot kudunya tuh komo muridna. Ulah guru thariqah ka guru bobolokot ku makhluk atuh kumaha muridna. Kitu keneh ku nafsu, kitu kuno ku setan. Jadi kudu geus bener-bener bersih. Cek omong sompral nama mun aya muridna di masyrik, guruna di maghrib, murid salah, guru nyahueun kana kasalahan murid. Lain badrak-badrak. Ieu mah guru torekat teh. Adesya sia geus ngaguru torekat ban ka aing. Kuari naon kagawean sia? Dagang. Dagang naon? Dagang mobil showroom. Untung, alhamdulillah. Sing inget atuh. Para yang guru sia. Mah budak teh inget ka guru aya boga kauntungan teh. Sing inget sia bisa kitu teh ti aing. Sia masuk haju kacang poho kacang Kang. Teu beres budak teh. Eta mah guru Bangkawarah tah mah ka situ. Guru bloon tah mah ka situ. Guru tarekat balain kitu. Sia kunaon ku ari pagawean dagang. Dagang naon? Ngawarung. Lah dagang mah kitu-kitu keneh keur untungna paling meuli kendaraan meuli sawah.
geus mendingan cek mama mending eureun eta kadiekeun duitna. Leuwih parah tah bos itu mah. Leuwih parah tah mah. Oh, no bener. Lumantak aya anti nah norekat mah lamun can jadi urang jadi kiai nyieun yayasan geus jauh teh batal tama kos kitu mah lantaran eta panyakit usul ilallah. Jadi pejabat batal ngagugulukeun batal mun can usul, lamun geus usul bebas. Boro-boro nyen yayasan nyen lembaga jadi raja nage geus usul mah bahkan wajib. Jadi penyanyi masalah geus usul ilallah mah eueuh masalah jasa. Pokokna mah mun geus usul ilallah dina harti engke dibere posisi-posisi ku Gusti Allah tergantung dirina engke aya nu ngatur engke. Lantaran ieu nagara teh kudu diatur ku ahlina. Geus nu ngatur ngangon, nu ngangon teh kudu nyaho kana nu diangon. Mun urang ruang lingkup jeung santri atuh kudu kitu ngangon. Ruang lingkup jeung masyarakat kitu atuh. Ruang lingkup saparaha pemerintah kos itu. Jadi orang mun nyulusup ke dunia kawalian kadang-kadang orang kaget. Oh, jadi gitu sarua. Jadi di jero nagara teh aya hiji parlemen. Aya parlemen, aya raja, aya patih, aya gubernur, aya bupati, nah aya RT. Aya RT na biasa eta teh parlemen gaib ngaran. Jadi urang teh dibalik zohir aya batin. Dibalik pemerintahan zohir aya pemerintahan batin. Boh mun eueuh nu kararitu negara dunia di kumaha. Wah cek Amerika bohong teh mah. Ye tunggeus bohong tinggal bohong sia mah sia bae. Aing mah aing. Jadi kos kitu tah. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ka alam mana, dimensi mana. Teu kaharti. Sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah teh nyarita asakna bae. Baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah Abu Hasan As-Sadzili atawa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae. Tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni, cek Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doang. Diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh, turun kula biasa jadi wakil deui. Eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian. Kos kitu teh Imam Syaroni teh. Nah, jeung imam-imam nu lain deui. Entak sing hade urang lamun keur di hiji tempat kade aya di dinya inohong tah nya mun urang ayeuna keur riwengan jeung tukang main cimplong boa eta bandar Nawali sing hade cenah kieu atuh deuleu bae tarangna wali apa lain teh lirikanna naon. Hayang rada seetik be urang kebelah jero seetik sehisan jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirajut Thalibin. Kumaha eta? Panjana gawe na ngagitar bae di kota Kediri cenah ngagitar terus peting main gaple main remi. Wah indungna geus papala katakan nyarekanan benyana seuri bae. Kolotna geus nyaci maki. Nyarekanan maksudna sia ulah kitu bae nyana seuri bae. Haju maena menangan bae deui deres. Maena menangan apakah kumata geus menang teh duitna? Aya duit tu dibawa ka imah teu aya. Harita main, harita menang, harita dibabagikeun harita kene. Selehnya, eleh sebar duit, eleh sakitu. Tah dibere ku aing ditambahan.
eleh sebenarnya telehna sakitu tah dibere ku aing ditambahan 2 kali lipat. Syekh Ihsan jempes teh kos kitu nyanyi engkenya namun teksnya deh saya Habib Rojak keur nyanyi tah eta keur lengleng eta nya teh hayang kawin deui teh mah lain amin moal aku ya Allah mal kaharti batur mencemooh wajib dicemooh urang tetep bae kajenting urang teu paham salah bae sebab urang mah di syariat menurut syariat salah bae sanajan nyana wali engke kumaha cenah mun nyana nyarekan wali mah moal nyarekan sebab nyana mah ti tanggal lempeng jelema ketika ku urang dicarekan hatena seuri can pahameun kajeun geus moal tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali oh atuh anti wali mah kudu ngadoakeun goreng justru nu goreng ge didoakeun supaya bagus lamun aya jelema salah secara syariat kurang dicarekan nyana molototan ka urang lain wali mah moal seuri nya oh ya guys salah geus atuh dina hatena teu kapahaman berarti aing geus sakitu jadi ulah ye tolol sia-sia aing mah jadi wali tuh nyaho siawa saya disumpahan we manya wali nyumpahan atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan negara kiai ge teu meunang nyumpah aduh teh budak nyaho alif ge ti aing kuari ngaleuwihan aing nincak hulu teh budak ni sapa sia ku aing kiai bloon teh mah mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun endahan disapa atuh deuk kumaha beresna manusia lain disapa kadeceng sia asana kos gitu teh teu pati bagus masih keneh nang tangan ka guru tenang salat urang teu ngapeting ngadu Agusti aya murid abdi besi sasar ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar sia mah yang dihormat siana nu bloon cak Allah teh ya teu mah urusan aing sasar jeung henteu mah siana ulah ku nafsu dicarekan ku Allah guruna nu bloon ya tuh ulah sok kes gaya teh hese da kos kitu teh hese urang masuk ke babari nyapa awas ya ku aing murid disapa sia cak muridna disapa deui sia ku aing guru main sapa-sapaan pan tah nu mentek lamun urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi urang bisa alpiah batur leuwih bisa cekcok nu bisa alpiah jeung nu bisa alpiah syariat mah kitu bae urang bisa jamul jawame lah jamul jawame aing ge betus leuwih ti kitu aing mah datang ka iraha ge kitu bae ngaji naon di itu tafsir aing ge betus ngaji tafsir mah moal aya anggeus teh syariat mah emang kos kitu bae tapi ketika urang geus sululu ka jero lain eta nu ditingali jaya ilmu mah akur bae tapi kok lain deui mabruk amat eta ilmu aya naonan di jerona urang moal neuleuh ilmuna moal neuleuh jelemana neuleuh hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan tah jelema nu kos kitu teh eta geus moal dipasi-masinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna sing ade geus teu bisa dipasinikeun da bagos kitu asal masinikeun aya nyana mah moal naon ngan nu masinikeun ringsek sebab nyanana keur jeung Allah bae geus moal dipasinikeun ilmu mah di mana ge atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui asal nu luhur deui langit luhur aya nu leuwih luhur deui pokona mah di atas langit aya langit deui langit kahiji aya langit kadua langit katilu langit katilu langit kaopat langit katujuh aya sidratul muntaha ji dipasinikeun asal enggeus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun lain ilmu eta mah nu dideuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon eta lah urang teh tadi titah silulup kadinya abeh tentrem kumaha tah maksud tentrem teh kieu boga duit urang 10 juta tentrem teu boga duit tah teu tentrem itu biasa tahu kos gitu mah maksudnya orang mah supaya neuleuh mobil orang akur bae ya emang orang tegableg ieu kuku bahagia biasa bae
itu biasa misah urang jeung dunia teh misah urang-urang dunia-dunia jeung makhluk misah urang-urang makhluk-makhluk tah supaya kitu geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'aluk makhluk teh tah kos kitu dititah teh abeh tentrem geus di imah bae teh betah di imah teh sebab teu aya ta'aluk geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh pamajikan cenah jore pandian sia yang daripada aing teh bisa nyandung mandek diroskam ku urang semprot make baygon set beres ngedeng sia daripada nyandung teh bisa ngarasula urusan di imah kitu-kitu keneh iya mah ngahibur mah yang nyandung teh bisa bae tah kumaha ieu mimiti urang ngaji heula ngaji awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni tauhid dibarengkeun di pondok mengaji amil jurumiyah sorop narkib ngelal ngasal beres nyaho ye kana kalimah jeung asalna nyaho kalimah teh ieu soheh ieu mutal nyaho kana kalimah geus teu kasaliru mulai ku ari dilumpatkeun kana nyambungkeun grammar berarti ieu mubtada ieu khobar moal aya mubtada mun aya khobar pasti di mana aya mubtada kudu aya khobar ieu fiil ieu fa'il moal aya fa'il mun fiil setiap fiil kudu aya fa'il ieu syarat ieu jawab moal aya jawab mun syarat di mana aya syarat kudu aya jawab persyaratan nu jadi syarat kumaha persyaratan nu kudu jadi jawab kumaha persyaratan fiilna kumaha persyaratan fa'ilna nu bakal jadi fa'il kana fiil kumaha geus fiil nang ke dibagi aya fiil zahir aya fiil kitu domir kitu kene khobar ge aya khobar mufrad aya khobar jumlah persyaratan khobar jumlah kumaha diaturlah ku Ibnu Malik dina kitab Alfiyah mulai kuari orang nyayan maca teh geus teu katara salah ge padahal salah geus teu katara bae geus pokona mah dikenceng-kencengkeun we macana pokona mah teu katara padahal salah mun aya nu negorpan macana kitu dhaif aya kaolda beres cak Haji Hamid mah kos kitu bae geus ulah hese-hese saya macan kapanggih aya kaolna nu dhaif aing mah make nu dhaif barang datang ka imah aing salah sebenarnya atuh batur ge eleh ku urang ge eleh gos sia mah nu tamat da sekali-kali atuh macan nu dhaif eta jangan ngagos doang entak geus pokona mah jeung santri mah moal aya elehna bae komo nu teu ngomong mondok mah ngobrol jeung nu mondok gatung geus dilipet bae heuh salahna padahal mah beneran itu tingkatkeun kurang kana ilmu bilagah naon ieu rahasiana nyeun mubtada make isim marifat naon rahasiana nyeun mubtada make isim nakirah naon rahasiana nyeun khobar terus ditakbir make isim domir isim nakirah isim naon kitu ngaran ditakbir make isim domir kemudian isim isyarah isim mausul dan lain-lain sebagainya ilmu ma'ani jangan lempeng-lempengkeun anu pabelit make ilmu bayan jangan dihias make ilmu bade rapih luar biasa jangan nyimpulkan bahasa apa ieu teh kuliah apakah ieu juz'iyah apakah ieu hamliyah apa ieu syartiyah siapkeun palu ngantek rapih ke urang jangan bongkar permasalahan Al-Quran permasalahan hadis siapkan ke urang ilmu usul fikih jangan lupa tali jeung hukum cara ngodok hukumna kumaha ieu teh mun ditakbir make bahasana bahasa khobar kumaha jadi jigna ieu jig gitu wajib jadi jig sunah ditakbir make insya kumaha ieu teh geus asak jang nyokot hukum tina kalam khobari geus diasakeun ku ahlina kieu jang nyokot hukum dina kalam insai kieu
diadukan engke antara Al-Quran jeung antara hadis nu mana ieu teh nu kudu dicokot mun pagedrug Quran jeung hadis kumaha mun pagedrug Quran jeung Quran kumaha zahirna ta'arud mun pagedrug hadis jeung hadis kumaha mun pagedrug hadis jeung kalam ulama zahirna ieu teh kumaha nu dicokotna teh kumaha geus diatur ku usul fikih. Jadi anu ta'arud kok eta kos kitu cenah Qur'ana gitu anu ta'arud anu pabelit urang mah tinggal hasil para mujtahid mendek ngodok model kos kitu rapi ujianana kanyahoan hukum wajib hukum haram hukum sunnah nikmata geus kos kitu dibawa ku kiai ilmu eta teh acung-acungan takabur acung-acungan lah ilmu sia mah tah satay kuku aing bisa naon sia aing mah 12 pam cek nu itu teh aing mah 14 nu bener aya 14 emang 14 emang ngaleuwihan ingat di zaman Soeharto waduh anak kecil udah talar 30 juz udah besar mah bisa 15 juz sekian teh cek Gus Dur teh waduh iya bener wah anak kecil udah 30 juz asana cenah ieu mah gede saeutik mah bisa 40 juz bodoh jadi ngaleuwihan Quran. Nah, kos gitulah takabur nu aya. Ketika bisa alatna, bisa usul fikih, bisa tafsirna, bisa hadisna. Mustalahat tafsir bisa, mustalahal hadis bisa. Takabur nu aya. Ya, aing geus menguasai ilmu. Dek nyaritakeun nahu kenca, dek nyaritakeun pelebah bilagah katuhu, dek nyaritakeun mantek di kumis, dek nyaritakeun bilagah geus aya di bitis, dek nyaritakeun usul fikih di kelek. Gas takabur nu aya. Jangan leungitkeun ka takaburan urang nyulusup kana ilmu tasawuf. Kuari ku urang supaya dipicen ilmu non kata kaburan di mana posisi takabur di mana posisi ria di mana posisi hasud di mana posisi asup urang kadinya dibimbing urang ku guru sing hade maneh teh kieu carana nya udang ti peuting mandi wudu setel TV sok bae satungtung aya nu resep terus bae datang ka subuh ge masalah ke bebeja ka murid mah tahajud bae tahajud udang dipetik salat sok zikir sok baca Quran kuari benturan kolbu teh geus urang teh dirapihan lelembutan disebut latifahna sok eusian ku zikir dengan cara anu asli ti guru mulai ku hari lain deui kadelina sieup lempang bari zikir diuk bari zikir datang ka coplok ilmu asa teu boganana batur pinter amat ja aing mah teu bisa batur hebat amat ja aing mah teu bisa tuh datang ka kos kitu sakumaha Syekh Nawawi sanggeus Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab bebeja kaki Marzuk wa ta abi geus ngarang kitab kumaha teh Ki Marzuk bisa jelema kos kara itu mah Nawawi asal diaji nahuna diaji bilagahna diaji mantekna ngarang kitab mah bari kos kitu mah cek Syekh Nawawi pada inang hese-hese di teu dianggap lain kitu aduh iya hasil karyanya anak dibikin ke Kiai Marzuk teu ditarima lain eta takabur sia bisa kos kitu mah wah tuh kudu kumaha pikir ku sia ngalamun mainnya di Sib Amir tempatna Sib Amir hotel Sib Amir Syekh Nawawi teh di dinya kuari mah tinggal ngaran Sib Amir aya Thoriq Syibul Amir Sib Amir tadi Syekh Ahmad Khatib Sambasna di dinya tah di Jabal Abi Gubes bebeja deui kadua kali abdi ieu ngarang pang ningaliakeun pang tasehkeun lain eta Nawawi ngarang kitab mah babari engke sia lamun geus ngarang kemudian sia teh boga rasa tuh karangan aing tah piceun rasa eta kudu ka mana tuh abdi tuh ngaji ka ditu tuh ngaji tuh guru tuh oh kadinya ngaji ka ditu piceun ilmu sia
ngaji ka ditu sekali 2 kali 3 kali karak datang ngadenya ngaji geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khotib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji haleing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khotib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah di dalam karangan sia Ceki Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae gitu ngarang kita mah bisa lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ke eueuh bae ja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah tuh bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi lampu cang sia cabreng dibawaan ka majelis neuleuh kulah kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi kulah pinu geus Ahmad Khotib dek ngalawudu di amban lain cai yang buatan Nawawi geus gajawan teu ngalawudu di dinya ge Ahmad Khotib mah biasa bae ngalawudu di dieu saja salat maghrib beres salat ngaji pas bantes keur ngaji maghrib Sanawi di lawang je bae geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraksi di harapan guru cek Sanawi wah ka aing asana ieu ka aing ka jeung kuku wage geus beda rarasaan geus tungkul bae coba ka dieu kabehan deleukeun deula ya mama dibuka baju jubahna dicokot di kelekna set buah naon ya rambutan wah ieu menang ti Pandeglang cenah ieu rambutan ieu tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor tah mah salak cokot belah dieu ieu mah rada berat cek Ahmad Khotib naon ieu naon waduh kadu kadu bisa mama ge kos gitu ulah sok diputar di peta teu kaburu mah teu kaburu bae biasa bae ulah sok aja ditupak ditepak cek Nawawi aing ganyahoan aduh tah ieu dari nafsu tadi geus asa bodoh kuari asa pinter dina permainan pan urang Pandeglang mah sosoreun kos kitu karang teu teurak dikadek bae geus waduh leungeun baju dikaluhur-luhurkeun bae beuh asal ngomong naon aing Pandeglang pan Ciomas bisa digo aing sombong boga kos kitu teh ulah cek Ahmad Khotib bisa mah bisa bae piceun ilmu kos kitu tah sok inget ka almarhum Bapak Kolot ku laki Agrat nyana geus basantren di Benda Kerep nyana geus hebat jasa luar biasa masantren ka Mama Bakri ti dieu berangkat ka ditu datang lantaran naik kareta can salat zuhur can salat asar datang ka ditu langsung maghrib berjamaah milu ngaji di surah pan ku mama cek jadi teh aya murid milu ngaji atuh ngaji diheulakeun ai kodo encan jauh ka aing teh cek Bapak Kolot ti aing ka surah cek jadi teh aduh gas isukna kodo ngaji deui maghrib ngaji mangaji bae ulah sok ngagugulung ilmu hikmat segala teterak ditembak segala teterak dikadek mangkaning nyana menang ti kiai di dia di Jati teh eta Kibar Mawi asaknya nama ilmu hikmat ti almarhum Kibar Mawi datang ka ditembak ngebul atuh Kibar Mawi lah cek teh ilmu kos kitu mah ilmu samperan piceun hayang jadi jelema mah yo cek Bapak Kolot ka aing deui bae piceun ilmu hikmat geus moal diwirid ngaji deui ka 3 penting
ngaji si boga pikiran cek ieu cicing mending dimitoha apa di lembur sorangan tuh kuno boga pikiran kos kitu kumaha bakri kajahoan bae kajahoan ngaji mah ngaji bae kumaha Allah metakeun ieu mah ngaji lain mikiran ngaji endahan mending dimitoha apa mending di imah sorangan dimitoha mal bener boga pikir geus kakarak dipiceun kabeh mentah hampura aya ngaji mabruk ilmuna mabruk tah guru batin teh kos kitu masyaallah nah ieu mentah hampura Syekh Nawawi ka mamah geus diampura ulah boga rasa hebat jelema kakara kuari boga ilmu asa geus teu boga ilmu bodoh boga pakamonesan dipiceun geus Syekh Nawawi teh geus boga dirina ge asa eueuh geus eueuh be perasaan bodoh luar biasa kakarak disanggakeun deui ieu ieu coba ieu karangan ieu piceun nu eta mah nyieun deui Syekh Nawawi eta keneh ngan kulantaran nyieunna baheula aya boga rasa hebat titah dipiceun wari nyieun deui sangeus nyieun deui diangsongkeun tah mun ieu bagus ngan deuleu tuh ditungtungna tuh kurang alif hiji kanyahoan kurang alif hiji kanyahoan mun bebeja ka Habib Rojak ge sarua coba ieu udah enggak usah dilihat lagi emang kenapa susah eta para wali mah kos kitu agarek bareng di deuleuan jahe ieu kurang alif hiji alifan padahal teh di deuleu teu naon kok bisa kanyahoan wallahu a'lam tulis ku Syekh Nawawi guys teruskeun nya geus teu boga rasana naon ngarang teh lillahi ta'ala ieu mah lain kitu awas ya karangan aing tah ciptaan aing lamun deuk di fotokopi bebeja heula kana bogana naon sababna atuh aing hayang menang bagian atuh tah eta kos kitu la yajuzu taubu ila biizni nakilihi eta kos kitu teh ceuk ahli tasawuf matanda teu ikhlas lamun ikhlas keparkeun satungtung bener ulah sieun-sieun teu kudu bebeja deui sok mama geus izin perbanyak bere pokokna mah lamun memang jang halayak rame make laya juzu tobu nu mantak abah mah lamun aya kos gituan ulah dibabaca kos kitu mah mangpaatna asal aya laya juzu tobu illa bi idzin nakil ulah dibaca mangpaatna teu ikhlas tama kos kitu mah tah eta tanda teu ikhlas hehehe nah geus bisa ngaji kuari geus rapi na kuari teh deuk dieusian ilmu jang wusul ilallah mulai berangkat fa awwalus sair ilmun endek ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu endek ka Bandung kumaha itu mawa bekal bisa paeh di jalan endek ka Mekah teu mawa bekal kumaha jadi kudukeun zat warrohilah nah ieu ge deuk ka Allah sair ilallah kudu boga ilmu mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah aju mawa anak sapi bikang sapoe dua poe kuat keneh saminggu lain deui pan perasaan asa aya di hareupeun bae itil ji atuh deuk kumaha deui 10 poe mah puyeng aduh geus teu katahan di luhur zikir dihandap utek-utekan milu zikir deui nyana je sakira ieu aing uzlah kumaha ieu ngadeuketan Allah barang neuleuh sapi bikang ditumpahkan pun kunyana manya uzlah numpakan anak sapi eta daun eta ilmuwan nu kos kitu pancen nah endek ngaluhurkeun agama Allah pan atuh ngagigiring zaki itu bohong teh deuk Allah na semi tah mah ai semi teh ban ge tibelet ujianan ulah teh kos kitu pan cenah deuk ka Allah pan atuh ka Golkar pan cenah deuk ka Allah pan atuh ka partai pan atuh cenah deuk ka Allah pan atuh gaul jeung riba deuk ka Allah kudu boga ilmu nu murni coba tinggalkeun ta ieu fa awwalus sair ilmun ilmu lelembutan jadi timimiti ilmu syariat kuari naik ka tarekat pan ieu deuk usul ilallah atuh lamun ka partai mah wusulna ila duit atuh lamun ngagi gulung nu kos kitu mah teh jadi tim sukses wusulna teh ila Innova sarinyana alhamdulillah cenah anugerah ti Gusti Allah kajian pager kan pun aduh alhamdulillah cenah kabeli mobil alhamdulillah kabeli motor atuh wusulna kadinya
lantaran memang share nage kadinya I share ilallah supaya wusul ilallah kaluarkeun nu kos kararitu ieu mah ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun nu kos kitu imbung haram geus teu wusul ka Allah begitu sasalaman dibere ulah leutik teuy anu ada kandel saeutik atuh ieu lah fa awwalus sair ilmun beres aya bahan di urang maca kitab bisa maham bisa nyurahkeun bisa kemudian ku urang geus diatur ruhna summa amalun beramal ku hari salat ngaji Quran geus menuju lillah penting urang-urang Allahu akbar lillah silaturahmina lillah ngariungna lillah ka Allah bae mantak ngamaknaan la ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah geus kabeh ge salat maksud ka Allah puasa maksud ka Allah zakat maksud ka Allah haji maksud ka Allah silaturahmi maksud ka Allah ngaji maksud ka Allah pidato maksud ka Allah dek berpartai ge masalah asal nu dimaksud kecuali Allah pek bae dek organisasian pek asal ulah anu maksud Allah kecuali Allah cara orang dek jadi tim sukses no problem masalah asal maksudnya ke Allah sakitu bae aku taca kaji pudoli iya geus ka Allah bae asal disungut teh helanan ka Allah la maqsuda bihaqqin fil wujud ilallah encan naik deui engke la maqluba encan naik deui engke terus naik deh sesuai jeung makom kuari berangkat kudu boga ilmu berarti aya nu nungtun guru kuari beramal aya nu ngaping guru geus beres kakarak summa halun ti dieu bakal timbul naon hal zauk teh nyicipi urang mun nyayur geus akur ieu teh rukun sayurna mun teh mah urang nyayur asem tina ngongoraan kemudian laja asem dan lain sebagainya coba rasa na kumaha icipan ku urang sayur ngeunah geuninganan ieu sayur kurang aseman kurang uyahan kurang lajaan lieh ibadah ge sarua bae sok kurang nyai-nyayan ngeunah geuning geus karasa kurang zauk boga rasa nikmat lantaran ieu hate teh dijazab ka Gusti Allah ditarik dikaga Allahkeun situasi jeung kondisi kumaha bae ieu dijazab hate urang teh geus dikaluarkeun dunia dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan kajazab katarik ka Gusti Allah geus aya ner ngeunah geus ngeunah mah atuh waduh mantep biasa deh nangkep asal geus ngeunah nangkep nyaho-nyaho ngagoler bae geus tuh Habib Rozak maka budak deui waduh nah asal geus diicipan ngeunah summa surbu ngaregu nikmat geus jadi berarti kuari bah geus menghayati nikmat rarasaan teh jadi ngeunaheun hese nyaritakeun ngeunah dina ibadah mah nyaritakeun Allah asa dihareup nyaritakeun gerakan-gerakan teh asa duk Allah Allahu Akbar sejuta rasa aya uyahan aya aseman aya lajaan aya ladaan seetik aya seungit-seungit nangkang ngoraan Masya Allah aya jagongan aya segala rupa rasa didinya aya ketika orang Allahu Akbar sorati Allah gerak ti Allah babacaan lain babacaan urang babacaan ti Allah gerakan nangtung kieu teh ti Allah eta teh lain kudu dihayalkeun diomongkeun kitu geus aya di jerona nu mantak atuh takbir da teh Allah yaqaula salat asyar 4 rakaat baru kenal bar atuh tama ngahayal kos itu mah ngaranna eta mah kos kitu mah kitu ngaco cek Allah teh sia kos jeung saha bae salat pan sia nyaho salat ge ti aing sia nangtungna ge nangga gerakeun aing atuh kunaon kikituanan di hareupeun aing pan aing aya sia basa kumaha ngahareupan RT cek Allah ieu sia nang aing geus asal Allahu Akbar di jerona geus aya rasaan eta kos nu tarutain eta aya lain salat baik jas sia endek nginum geus aya kos nu tarutaina buktina nyokot gelas berarti sia bener dek inumna aya kosu taruh taina
di jero hate sia teh hayang cai es jamual nyebut moal kanu panas kertek hate hayang nu tiisah cai es kertek hate hayang nu panas atuh cai panas eta geus aya kos darut tainan atuh kunaon ku ari salat Allah sajaka ulah salat usolli cak Japar hayo siap sebab si Japar ya di tukang pan tahu bagaimana Haji Pudoli tahu mah cara mah kos gitu usolli par ya enggak siap ya di tukang tahu sarua jeung ai subuh teh pas subuh teh nangtung we cek di tukang teh kun maksud di tukang mah kunut ngabejaan aingna pajar kunti atau lompat aduh di tukang lah lompat deui saruana blon kabehan pan geus datang keluar ditanya kunaon lompat cak sia cenah kunti kunut salah ngabejaan kun atuh ngabejaan sesuai kun-kunan atuh manakani ngatur remeng-remeng pan ya kunti anak pan ya asupna eta geus lah usolli far Japar itu enggak siap aduh tebareres jasa Masya Allah naya ilmun dua amal kadua katilu amal katilu hal opat zauk lima surbu nah kagenep sakar di dieu mah luar biasa ya wallahu a'lam